Mugi-mugi para mitra Mang Jaya ayeuna ngahanca di dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kileksa dina bagian ke-38. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa nyugemakeun eta-eta hiburan pangbeberamana. Mangga nyangakeun we para wargi ieu dongeng eta-eta hiburan pangbeberamana. Kasugeri kaum dangu di mana welingina nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi urang salamina jenagin nanjar kawilujengan. Salamina kei padang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dupi nu disebut penul eta teh kembang peuteuy para mitra. Dados ada penul peuteuy. Penul lagi itu para mitra. Peuteuy mah arang langka nu baruran sok jadi bae. Ngan jumlahna seueur sakedika rubina tergantung tangkal sareng pupukna oge. Kitunya para mitra da gemuk ge nangtoskeun atuh kadahara nu dihakan ku tangkal ge nyata nu jeung gemuk para mitra kitu diantawisna. Nah, kembang peuting namina pendul, sok-sok nyobrol. Wah, geus pendulan cenah peuting itu. Aduh, tara peuting yan atuh kitu nya. Terus rantuy deuh kala peuting cenah ye nu ngora jeung sambal deuh. Wah, para mitra, dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kileksa dina bagian tiap ke-38 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Alhamdulillah para mitra, urang tiasa patepang deui kumadaramang sadayana. Kanggo Mang Jaya mah tadi disebatkeun syukur alhamdulillah. Aya hibar pangdu ati para wargi para mitra tiasa mancen tugas neraskeun hanca nu katuna kamari carios nyambung judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung. Dongeng enteng etang-etang hiburan pangbeberahmana tetebihun kana saya mah para mitra atuh. Lumayan ieu mah hatur lumayan. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Be, cilaka anak urang teh kasurupan emi. Lantaran lamun lain kasurupan mah moanya nepi ka kieu kalakuanana. Maris, kuring tulungan ye. Kudu kumaha ngubaran si udar teh. Cek palebe pari ngareret ka Mang Haris nu harita keur colohok lantaran kaget nempok kalatkuan si udara jadi galak. Aduh, hapunten palebe. Kuring ngarasa bingung ari mayuna nu sarupa kieu mah. Margi rumaos kirang katiasa. Jawab Mang Haris bari ngusapan dada. Lantaran kacida bingungna kudu kumaha nya pilampaheun. Kudu kumaha nedunan pamundutna palebe. Bareng ngeureun dijawaban kitu, leng palebe ngahuleng bari molotot ka si udar nu tetep gagaro teu eureun-eureun lir monyet weureu ku caruluk tea. Malah sarereagengan saukur bisa lalajo bari jeung teu bisa nulungan. Sora angin ngaguru harita teh geus teu kadenge deui. Malah sora-sora nu pikasieun kabeh geus teu kadenge. Simpe rehe ceuk paripasana. Minangka gantina harita teh geus reang sora hayam jago kongkorongok. Nanakeun geus ngagayuh ka beurang. Malah dina sela-sela bilik geus katempo. Rada caang di luar, horeng harita teh geus beurang ngancan caang pisan. Barang keur ngaharuleng kitu, di luar kadenge aya nu pupuntenan sorana ciga awewe. Punten kulan. Punten. Cek beunnya bari ngatrokan panto. Barang ngadenge aya semah sarerea curinghak nu kacida reuas mah si Sarim. Lantaran semah teh sorana ampir sarua jeung Nyi Omah pamajikanana. Gancang si Sarim kaluar meniru rusuhan. Ana breh teh teu nyalahan geuning. Nu di luar teh pamajikan si Sarim. Ari lol si Sarim ngelol, gantawang Nyi Omah nyarekan ka si Sarim. Kang Sarim, ari akang kumaha eta teh? Eling atawa henteu ha? Meni parat sapeuting ulin teh. Cik atuh sing boga pipikiran ari nya mah lalaki nu geus kolot. Piraku lalampahan rek kawas bolon? Meni euy nanya jadi jelema teh. Kalakuan. Cik Nyi Omah bari nulak cangkeng. Diburuan imah palebe anak gebeg si Sarim ngarenyag. Ngadenge pemajikanana datang terus nyarekan. Tapi si Sarimah kuatan tara buru-buru nafsu. Kalah pok ngajawab bari nyamperkeun sarta nyaritana leuleuy. Omah,
Ulah ka ngambek atuh Nyai. Keun ke lalakonna bakal dibejakeun lamun geus salese. Lantaran nu uli nepi ka isuk teh lain ngan Akang Wungkul tapi jeung si Otong katut Mang Haris. Malah sakalian jeung palabe segala rupa. Tah kulantaran kitu wayahna sanajan ambek ge ulah terus nyarekan Nyai. Sok urang unggah heula meninggal lantaran putra palabe keur teu damang ngadadak ieu teh. Cek si Sarim bari gap nyekel kana leungeun pamajikanana. Maksudna rek diajak ka imah palabe. Tapi Nyi Omah kalah kamugen ngadengi caritaan si Sarim teh. Nyi Omah kacida ngarasa kagetna ngadengi anak palabe gering ngadadak. Pok Nyi Omah nyarita ka salakina menidu mareuda. Kang Sarim, lain kuring teh hayang ngalongok putra palabe, tapi anak urang ge perlu dilongok ku Akang. Hayu balik buru-buru Kang bising si Nyai teu katulungan. Cek Nyi Omah curucud cipanona maruragan menimburu-but masihan pipina. Atuh gebeg teh harita si Sarim ngagebeg. Diranugkeun aku gelap tengah poe ereng-erengan. Mening ngurubut ngagurubug bakat kaget ngadengi anakna gering. Pok nanya mening noros. Kumaha nu gering teh Nyai? Nu bungsu atawa nu cikal? Jeung ti wae kumaha mimitina deui? Jeung naon cenah nu karasana? Cek buru-buru Akang beja Nyai. Cek si Sarim para mitra sadaya. Nanya murubut, lir kacang ningang kajang. Atuh harita ge para mitra sadaya. Bari molohok teh kana beungeut Nyi Omah. Anu keur carinakdak pok Nyi Omah ngajawab. Nya Kang Sarim, ulah waka seueur nu ditaroskeun Kang. Mending urang buru-buru balik ka imah. Jawab Nyi Omah bari terus ngaleos pangheulana. Atuh kapaksa si Sarim ge nuturkeun rek balik ka imahna. Malah nepi ka poho pamitan ka palabe lantaran inget we ka anak. Si Sarim jongjon lempang nuturkeun pamajikanana nu ngagedig satengah lumpat sarta teu lila geus jarauh ti imah palabe. Sanggeus si Sarim jeung pamajikanana teu katempo deui. Kurunyung ti beulah kidul aya deui hiji awewe datang. Lempang meni ngagidig bangun rusuh bari nyingklidkeun samping nepi kana tuur. Horeng eta teh para mitra sadaya. Pamajikan Mang Haris anu sarua rek nyusulan anakna. Apunten, rek nyusulan salakina. Barang geus datang ka imah palabe gero pamajikan Mang Haris teh ngageroan meninong toreng. Haris, keur nanahaun ari manehna? Dasar lalaki tolok heor ulin teh meuni beak peuting. Na teu inget yeuk anak pamajikan rek modar yeuk. Buru-buru balik si Haris. Ceuk pamajikan Mang Haris gogorowokan di buruan. Sedang nu dicarekanana harita masih keneh keur ngariung di tengah imah. Bari lalajo si udar nu keur gagaro. Barang ngadengi aya nu gegeroan Mang Haris meni ngarenyag bakat ku kaget pok nyarita ka palabe. Dulu eta palabe, aduh, pati gua meni ngagantawang kitu. Beuh cilaka ieu. Buah-buah dirorompok ge aya bancang pake buh palabe. Permios abade wangsul palabe. Cek Mang Haris. Bari jung nangtung sarta teu ngadagoan jawaban. Terus keluar nyamperkeun pamajikanana nu keur nulak cangkeng di buruan. Barang serog patepung keur perang teu beda di si Sarim tadi. Perang taning adu renyom, paloba-loba omong silih salahkeun. Ngan ari Mang Haris leuwih rame lantaran pamajikanana rada galak. Sanggeus ogha gradalila cep teu kadenge nu ngaromong, terus duanana baralik ka imahna. Lempang rusuh lantaran sarua anak Mang Haris ge meunang musibat. Ari si Otong barang nempo Mang Haris jeung si Sarim teh teu baralik deui pok nyarita ka palabe nu harita keur ngaduhuleng jeung BMI. Palabe, punten sun abdi teh sanes kirang hormat palabe. Nanging abdi ngaraos hariwang ieu sok sieun dirorompok ge aya musibat. Margi teh lapisan kaayaan di bumina Mang Haris sareng si Sarim katut palabe hampir sami. Taku margi kitu sanu terang dirorompok ge kitu. Sakali deui punten palabe abdi teh bade permios kitu tah. Cek si Otong jung nangtung lalaunan palabe pok ngajawab. Teu naon atuh Jang. Atuh jung ka ditu tempo heula anak pamajikan Ujang bisi aya itu jeung ieu. Keuneh kuring mah geus puguh kieu kaayaanana. Sanajan diriung-riung ge da keung we. Nu aya mah boro-boro bisa ngubaran ka anak teh. Komo ningalieun anak kayaan kieu mah. Jawab palabe bangun pondok pangharapan. Komo ari pada ningalkeun mah beuki keung we palabe teh. Lantaran si udar kalah kabeuki motah gagarona.
sedang si Otong geus teu nyarita deui, terus keluar sarta gancang balik ka imahna, lempang meuni setengah lumpat bakat ku hayang buru-buru tepi. Para mitra, kumaha kaayaan di imahna si Sarim? Kacaturkeun di imahna si Sarim, sadatangna ka imah si Sarim teh gancang nempo anakna nu keur aya di kamar. Barang breh tete lapisan panyakitna teu beda jeung nu merap ka anakna palebe. Ngan kulantaran anak si Sarim leutik keneh, dina abrug-abruganan reh teu pati gandeng, tapi ari kaayaanna mah sarupa bae. Sarua dua leungeunna harita teh keur pakupis. Nagaroan sakujur awakna, malah bakat ku hayoh digaroan kulitna geus lecet, getihna ketihan tapak kuku. Barang nempok kitu leng si Sarim ngahuleng, miraga meneng, mikiran penyakit nu tumiba ka anakna. Sanggeus rada lila kakara si Sarim nanya kanu jadi pamajikanana. Kumaha? Nawaya kumaha ieu mimitina? Slila atau encan ieu? Cek si Sarim bari neuteup ka Nyi Oma. Geus Kang Sarim, malah meni asa saminggu rarasaan teh bakat ku cangkeul ngadagoan beurang. Katurug-turug meni nyeri beuteung sosonget, nyeri beuheung sosongeteun ngalieukan Kang Sarim teu daek datang keneh bae. Nah boga naon atuh? Di palebe teh Kang Sarim meni uplek naker, meni teu inget ka anak pamajikan. Ai ulin peuting teh baku ti baheula mula. Meni eueuh euy-euy na Kang Sarim mah. Ai eueuh kajadian onaman mah pek teh teuing da kuring ge. Tara nyusul-nyusul, tara ngabejaan atawa tara lah nya kitu teh urusan lalaki. Ari ayeuna mah anak urang dina kaayaan keuna ku musibat kieu nya kapaksa we. Kuring teh nyusul ka Kang Sarim. Sampura we akang teh malah. Akang lain teu inget kanu jadi anak pamajikan, tapi akang teh ampir-ampiran teu kuat ngalawanan hiji jin nu kacida gagahna. Malah lain akang wungkul nu ngalawanan teh bareng jeung Mang Haris katut si Otong. Kitu tamah ai cerita-cerita nama. Hah? Kumaha Kang? Dedengian teh akang gelut jeung jin? Nya, Kang teh tarung jeung jin. Jin jarang keneng. Alah, na ari Kang Sarim bet nalaktak teuing atuh. Teu pupugu hayo gelut jeung jin. Nya anda teh ngabohong Kang Sarim. Cek Nyi Omah bari melong ka salakina. Tanda kurang percaya ti ditu nama meureun. Ih, ari Nyi Omah. Sumpahna gedek medu akang teh. Nu dicaritakeun bieu teh bener mah. Malah bisi teu percaya mah tanyakeun wengke ka Mang Haris. Ari lalakona mah kieu geura ye Nyi Omah. Cek si Sarim bari darak-dak nyaritakeun pangalamanana ti mimiti turun ti imah nepi ka harita, tapi teu dicaritakeun kabeh ngan anu parentingna wungkul. Nu dijojoan teh sangkan teu loba teuing micenan waktu teu pugu. Lantaran kudu buru-buru neangan piubareun anakna. Sanggeus tamat nyaritakeun lalakon nu karanapan peuting tadi, terus dipungkas ku nyarita kieu. Tak kitu nu karanapan ku akang teh Nyi Omah. Sakitu ge untung akang teh jeung Mang Haris kaburu beunang nu mawa panyakitna. Da cecak lamun teu kaburu mah tangtu bakal leuwih loba nu katera panyakit teh. Kulantaran kitu, wayahna heula urang teh kudu tumamprak kana kadar samemeh akang meunang ubarna. Pokona mah ieu mah sebutkeun musibat teh ka diri urang. Cek si Sarim bari gap ngarampa leungeunna. Leungeun anakna tapi kirentel anakna ngajauhan bari molotot siga nu embung dirampa. Kebeg si Sarim ngarenyag bakat ku kaget. Nempo kaayaan anakna teu beda jeung kaayaan anakna palebe nu ngaran si Udar. Ari pamajikanana pok nyarita. Nah naon atuh piubareunana Kang Sarim? Cik atuh buru-buru neangan, sangkan anak urang buru-buru cager. Lantaran karunya ari diantap karep kitu bae mah. Cek pamajikan si Sarim bari panoneuteub ka anakna, nu keur anger we gagaro kawas monyet mabok. Teuing piubareunna mah akang ge can nyaho. Nganu penting mah ayeuna keneh akang rek init ka cimacan neangan Aki Somad. Lantaran penyakit anak urang teh lain penyakit biasa. Ieu mah penyakit pagawean siluman. Jadi piubareunana ge tangtu kudu hiji pagawean anu sanggup ngalawan para siluman. Tah kitu we lah. Baik we wayahna tungguan heula nya. Ye lantaran akang rek init ayeuna keneh. Maksud akang teh nyaeta urang satekah polah kudu neangan ubarna sangkan anak urang bisa salamet kitu tah.
cek Cisarim barijung nangtung terus dangdan saringset pisan cek paribasana caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket teh bebeneran ari pamajikanana pok nyarita deui bari neuteub ka salakina nu keur dangdan. Nya syukur atuh Kang Sarim ari aya maksud kitu mah sok kukuring duduakeun sangkan buru-buru hasil nu dimaksud ngan kade ulah terus luar leor kawas oray nya ulah sumpung simpang deui tapi kudu buru-buru balik cek Nyi Omah nyaritana bari tangah neuteub ka salakina nu keur meulitkeun tali bedog kana cangkengna malah harita keneh pok si Sarim nyarita deui. Wah na make kudu luar leor sagala rupa akang mau boro-boro bisa ngaleor luas leos atawa ngaleor luar leor jiga oray cangkeng karasa pegel keneh urut dibuntang banting ku si jin jereng keneng geunah ulah loba pikiran mah pokona mah ulah loba pikiran omah mah peke dagoan akang rek iditnya nya mangga atuh Kang Sarim cek Nyi Omah bari ngajajabkeun salakina anu harita geus turun kaburuan. Sanggeus tepi ka golodog terus Nyi Omah balik deui nungguan anakna. Kaayaan anakna ti mimiti katerap nepi ka harita can aya robahna. Angger bae leungeunna pakupis gagaro-garo gegerungan menta tulung ka indungna. Ari di deukeutan boro-boro bisa nulungan hayang ngarampage hese ngan bati carinak dak wae Nyi Omah teh bakat kuatir nempo anakna kitu. Tapi sanajan kumaha oge tetep ku Nyi Omah teu ditinggalkeun malah teu kaburu nyangu-nyangu acan da katungkulkeun ku nungguan anakna. Ari si Sarim para mitra harita teh teu waka indit ka lembur Cimacan. Tapi ngahaja nyimpang heula ka imahna Mang Haris. Barang srog si Sarim ka imahna Mang Haris manehna ngarenyag. Lantaran kaayaan di imah Mang Haris teu beda jeung imah palebe. Mang Haris jeung kulawargana harita teh keur ngariung-riung anakna. Nu katara panyakit nu sarua jeung anakna palebe. Malah sarua jeung panyakit anakna si Sarim. Kalayan teu pamitan heula kalacat si Sarim ungah ka imah sarta pok nyarita ka Mang Haris. Mang Haris, keur ngariung naon ieu teh Mang? Ceuk si Sarim bari gek diuk dina palupuh. Mang Haris rada ngarenyag ngadenge aya nu nanya. Lantaran si Sarim datang teu beja teu carita. Geuning jang Sarim, syukur jang Mang teh puguh keur manggih ka susah nu teu beda jeung pamanggih di palebe. Eta anakna palebe teh ari jang Sarim kumaha ieu teh? Cek Mang Haris ngareret ka si Sarim. Lah, nyaeta kuring teu beda jeung kitu Mang. Lantaran anak kuring ge sarua aya anu kabeunangan, mangkana nu pangleutikna di nu beunang teh. Watir Mang ningalina oge. Duh. Jawab si Sarim bari humandeuar bangun anu bingung. Waduh. Cilaka lamun kitu mah jang lah. Samalama lain urang wae jang Sarim hampir diunggal imah ka bagean geuninganan. Lantaran tadi aya laporan ka Mang cenah di imahna aya nu gering, adi panyakitna sarua jeung panyakit nu tumrap ka anakna palebe. Jadi nurutkeun pamikir Mang mah tantu salemur Cikarancang wakal kabagean. Lantaran siluman nu peuting tadi alit-alitan teh geus beres ngurilingan sakuliah lemur urang. Ari ngurilingan imah palebe jigana pang paneurina kitu jang Sarim. Ceuk Mang Haris bari ngeluk tungkul. Netelakeun pamanggihna bangun anu kacida bingungna. Atuh si Sarim ge rada ngarenyag. Ari ngadenge kitu mah sanggeus ngahulang sakedeung pok si Sarim nanya ka Mang Haris nu harita keur ngahulang. Lamun kitu kajadian mah kedah kumaha atuh urang teh Mang? Piraku kaayaan lemur urang sakiruksak narek diantep? His, ya piraku diantep atuh juang puguh we kudu buru-buru diikhtiaran. Lantaran lamun diantep karepna bisi nerekab ka sararea. Ngan emang teh keur bingung kudu kasaha nya ngenta tulung. Cik suganjang Sarim bisa merebong bolongan ka emang. Kudu ka mana tah kira-kirana? Sabab jelas perkara ieu mah lain garapeun urang ye. Cek Mang Haris bari neuteub ka si Sarim. Kieu atuh Mang ayeuna Mang. Lamun Mang bener-bener geus bingung mikiran pijalaneun mah neangan ubar. Malamun urang indit ayeuna jeung kuring. Susuganan urang manggi bisa manggi ubar kitu tah. Ubaran anak urang pang-pang nama jeung sing sakur nukeun aku panyakit hea. Tah. Kamana jang? Sok buru-buru bejakeun ka Mang. Cek Mang Haris para mitra.
Hartina mah geus hayang ngadenge kamana nya kudu ngenta ubar lantaran manehna hariwang pisan anakna kaserang ku panyakit anu sakitu payahna. Ieu mang ari abdi teh boga rencana nyaeta rek nepungan Aki Somad nyaeta babaturan pun bapa teh kalihna pun Aki ge sok sasarengan sareng Aki Somad teh kitu mang. Ke Aki Somad urang Cimacan teh ajeng Sarim. Nya lamun mang hari satuju hayu urang init ayeuna. Ayeuna keneh pokona mah. Lantaran kuring mah geus niati imah keneh. Sanajan mang Haris moal init ge, tangtu kuring marek init. Kumaha kira-kira mang? Cek si Sarim nanya ka Mang Haris sakali deui bakatku hayang yakin. Kulantaran diajak neangan ubar para mitra sadaya. Pikeun Mang Haris teu loba codeka, teu loba catur deui, teu loba pikiran panjang nu penting mah cager anakna. Harita ge ngajawab ka Jang Sarim. Satuju Jang ya. Yu urang ini tayina jeung Mang atuh. Jawab Mang Haris barijung nangtung terus ngaleos ka kamarna. Teu lila geus kaluar meuni saged meunang dangdan. Sanggeus aya di tengah imah pok nyarita ka pamajikanana. Nu harita keur colohok bengong bari ngadengekeun ngobrol. Manehna opek tungguan heula budaknya, kami rek neangan pi ubareun ye. Cek Mang Haris bari jerut turun, teu ngadaguan heula jawaban. Terus si Sari menuturkeun teu pamitan-pamitan acan ka pamajikan Mang Haris. Geus kitu mah bra duanana arinit ngajugjug ka lembur Cimacan, tempat pamatuhanana Aki Somad. Lalimpah ngagardi gancang naker bakat ku hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Saja jalan duanana teu nyararita. Malah lamun kabeneran aya nu nanya gengan saukur ditemalan saperluna bae. Lumakuna teu nyorang jalan gede tapi norobos mapai-mapai galengan sawah. Parat sawah beras ka kebon awi sisi walungan. Sanggeus rada lila srog ka pangaonan. Mulu barungkun eurih jeung kaso. Beak pangaonan beras ka kebon sampu neukur meujeuhna humambur. Sanggeus kebon sampe kaliwatan. Srog ka sisi lembur Cimacan. Mang Haris jeung si Sarim bani luut leet kesang nyorolok sakujur awak. Kawantu harita teh panon poe kacida panasna. Teu lila jog anyog ka hareupeun imah Aki Somad. Nukung si dianyangan ku si Sarim teh. Terus si Sarim harita uluk salam. Punten Ki. Nuju naon Aki dengan uyak-uyak wae Ki? Cek si Sarim nanya ka Aki Somad nu harita keur kabeneran aya di buruan imahna. Oh, ay geuning Jang Sarim. Haturan ujang. Sok caralik ujang ke Aki kagok ye keur ngarautan hoe jeung nalian boboko. Sok kajero ujang kade kajero, yap kade yap. Aki Somad pramitra someahna keur narima si Sarim teh. Tapi bari jongjon ngurutan hoe maksudna mah keur ngawengku boboko. Mah ngaki cek si Sarim bari kalacat ungah ka imah. Nu kabeneran harita pantona molongo. Terus Mang Haris ge nuturkeun gek duanana dariuk deukeut panto sangkan teu hareudang teuing lantaran panas lain beja harita teh. Ari Aki Somad sanggeus rada lila saeutik terus meresan parabot paranti digawena. Sup ka panto dapur bari mawa hasil pagaweanana nu geus anggeus. Teu lila pacenghul ti dapur terus nyampeurkeun ka tengah imah sarta pok nyarita bangun sono pisan. Hehehe. Capek meureunnya ujang. Eta kesang meuni nyorolok kitu meuni renung dina tarang. Kumaha barudak calageur Jang Sarim. Ari di karanjang uci karanjang usum naon deui teh? Cek Aki Somad bari gek diuk nyang hareupan semahna. Si Sarim pok ngajawab bari ngajak sasalaman. Aduh. Kumaha Ki di Cikaranjang teh nuju usum buah mahoni. Pait kaliwat saking. Pait alahmanan batrawalik. Aduh. Diteureuy seuseut, dicapek hese, diutahkeun kalah melag. Akhirna mah tak kabeureuyan nyeri peurih karasana. Nalangsa abdi teh kitu. Cek si Sarim humandeuar. Gek diuk dina urut tadi nyarita kituna teh lumengis, bangun kacidana langsana. Ari Aki Somad pok ngajawab. Oh, untung atuh ari usum buah mahoni mah ujang. Lantaran ari nu pararait mah matak nyageurkeun rupa-rupa panyakit. Malah apa nu nguriang panas tiris gara-gara malaria cageurna teh kukina nu pait.
jeung jajamu rupa-rupa ubar nu maratih teh kabeh oge pait. Malah panku kolot sok didoakeun sangkan ujang sing pait daging pahang tulang. Eta teh lamun loba nangih nu pait tang tu ujang bakal pararait tah kitu Jang Sarim. Jadi hartina ai pait teh nganung obat. Pait daging pahang tulang. Jadi pait teh hartina mah ubar pikeun urang. Pupuk pun di sawah teh mah Jang Sarim rabuk teh teh. Ke. Ari ieu nu saurang deui saha ye asa kakarapanggih jeung aki teh nya. Cek Aki Somad bari nunjuk ka Mang Haris. Gancang ku Mang Haris dijawab bari ungeuk hormat pisan. Sumun abdi teh pun Haris ki, mangga sun ieu nepangkeun. Cek Mang Haris solongkrong ngajak sasalaman ka Aki Somad. Gap ku Aki Somad ditampanan bari nyarita. Hehehe, syukur ujang ditepungkeun jeung akinya. Mudah-mudahan we bisa namahan baraya geus paku kumaha jeung silih anyangan. Silih doakeun kahadean. Minang silaturahmi jadi ngurangan dosa teh ujang. Dosa-dosa urang teh saeutik demi saeutik dikurangan lamun urang minang silaturahmi kalayan kacisternaan dina hate sanubari. Silih hampura di mana urang panggih tur sasalaman jeung pada batur. Ieu teh hade pisan ujang. Lamun masyarakat urang kieu sakaeumna, aduh kacida. Layeut runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogap clear ubar ibarat lamun sireum papanggih jeung baturna. Geuning sireum tarapa hiri-hiri det para pagirang-girang kepala hilir-hilirnya mandi pagirang-girangnya tampian. Hiri dengki jail kaniaya teh leungit di nagara sireum mah kitu ja. Alus aya hadena. Papanggih jeung aki teh. Cek Aki Somad bari nunjuk ka Mang Haris. Gancang ku Mang Haris dijawab bari ungeuk. Sumuhun. Janten ieu teh sae pisan ki. Sae pisan hatos nama pikeun namahan ieu sona kahadean sun. Ya syukur. Mudah-mudahan bisa namahan baraya pikeun paku kumaha jeung sara silih doakeun. Ari Jang Haris geus nyaho kana ngaran aki. Cek Mang Haris. Ngapunten jawab Mang Haris. Jawab si aki bari nanya ka Mang Haris kitu maksudna mah. Parantos ki jawab Mang Haris ponok. Saha ngaran aki teh Jang? Cik sakalian ngajawab ngarah aki teh kudu mikir deui. Sabab aki teh keur hoream nyebutkeun ngaran. Upami teu lepat mah jenengan aki teh Aki Somad. Cek Mang Haris nyarita harita teh nyebutkeun ngaran aki teh Aki Somad cenah. Barang ngaranna disebutkeun kalayan bener teu mencog saeutik-eutik acan. Harita Aki Somad nyarita deui bari nyikikik seuri pramitra ngahehe. Hehehe bener eta teh ujang. Oh syukur ari Jang Haris geus nyaho mah ka ngaran aki. Tah ayeuna aki terek nanya ka ujang duaan. Lantaran kadatangan ujang duaan teh karasana ku aki mah sabarareda ieu teh. Cik caritakeun pamaksudan ujang teh. Narek pesen korang atau rek pesen dingkul. Atau rek pesen naon we ieu teh yeuh. Keur atukeun nguseup lamun sok seneng kana nguseup mah kitu tah. Cek Aki Somad bari neuteup ka si Sarim jeung ka Mang Haris. Si Sarim jeung Mang Haris kalah sirih reret tibatan ngajawab. Malah kituna teh lain sakedeung tapi rada lila. Aki Somad kaget nempo kalakuan semahna. Pok nanya deui jiga nu geus teu sabar. Wah, kunaon kalah ka main mata ujang? Buru-buru geura jawab pertanyaan aki. Lamun moal aki rek digawe deui. Cek si Aki Somad bari nyerengeh nemongkeun huntu. Nungan kari dua deui. Kitu ge nu hiji geus songhe. Ari si Sarim ngadengi Aki Somad nyarita kitu teh rada reuwaseun. Gancang ngajawab bari ngareret ka Mang Haris. Jiga nu nganaha-naha pedah teu ngajawab. Aduh. Punten kilah ulah punungan ki. Abdi teh sanes moal ngajawab nanging rada capek kene. Margi tadi di perjalanan lulumpatan. Jalaran hoyong engal tepang sareng aki. Kumargi kitu hapunten we telat ngawaler sakitu mah.
Dupi pangna abdi rurusuhan dongkap ka dieu teh, abdi teh bade munut pitulung. Min munut senjata pitulung ti salira aki kanggo ngalanongan kanu teu daramang di lemur Cikarancang. Kitu pamaksadan abdi teh ki. Oh, jadi kitu nya Jang Sarim. Nah, ngenta ubar tewat ka aki atuh pamali ngenta ubar ka aki mah Jang Sarim. Lantaran aki mah lain dukun, lain tabib, lain dokter. Paling-paling ge lamun Jang Sarim boga ayakan ruksak, boga nyiru butut, boga boboko malango atawa perlu diwengkuan. Boboko molongo atawa hihid rawing kakara aki bisa ngubaran. Ari ruksak jelema mah teu bisa aki de Jang Sarim. Kunaon geuringna teh Jang Sarim jeung sabaraha urang cenah deui. Cik terangkeun sakalian ku Jang Sarim ka aki. Ngarah aki aya katerangan nu jelas. Kitu cek si Aki Somad bari neuteub seukeut ka si Sarim. Nu ditanyana can ngajawab ka Aki Somad kalah pok nyarita ka Mang Haris. Oh, bejakeun atuh ku Mang Haris, kuring mah asa haroream nyaritana. Mang, sok da ku kolot mangarah leuwih afdol. Hih, Jang Sarim padahal mah sakaliana atuh da sarua ieu. Serajan ku Jang Sarim ge. Tapi ari kahayang Jang Sarim kitu mah nya teu naon lah. Aki ngapunten anu kasuhun sateu acana. Abdi bade cumarios. Ceuk paripaosna aya saur teu kaukur aya basa kirang mernah teu kawadahan. Hapunten anu kasuhun. Dina cumariosna kirang abdol kirang keuna kana mamarasna hapunten anu kasuhun. Nya sateu acana abdi nyangemkeun pamaksa danu salaresna. Supados gampil ka hartos ku aki, kumaha upami abdi bade nyarios hiji dongeng keur saking ngupingkeunana. Cek Mang Haris sabari neuteub ka Aki Somad. Teu sangka geuning kadatangan ujang ka dieu teh. Rek ngahibur aki ku dongeng, atuh tang tu aki mah resep aki mah ngadengekeun dongeng. Malah dina radio ge sok aya cenah Mang Jaya ngadongeng, aki mah resep pisan teh ngadongeng kitu. Hartina mah ngadengekeun dongeng. Peperieun aki teu bisa ngadongeng atuh bisa ngadenge kitu teh hitung-hitung hiburan. Hari nyirnakeun pikir tina pagawean-pagawean nu kacida beratna sapopoe cak kitu. Syukur ari ujang rek ngadongeng di dieu mah di aki. Hitung-hitung hiburan we aki mah. Sok aki rek ngadengekeun. Dah. Jadi aki teh ngarasa bunga. Lamun ujang boga pangabisa kana dongeng. Komo, lamun bisa ngadongeng matak tereh loba sobat mah, lantaran tukang ngadongeng mah sanajan bohong, loba nu ngadengekeun kitu. Lamun hayang dahar kabeneran teu boga duit, tukeran we ku dongeng nu aya perangan, beres we lunas, sok yeung geura mimitian kadinya. Sok geura mimitian aki mah resep ngadengekeun dongeng teh. Cek Aki Somad, bari ngajemprak sila ipis, jiga teu sabar hayang buru-buru ngadengekeun. Dongeng na Mang Haris gancang ku Mang Haris dijawab. Nyatur nuhun atuh aki upami aki keur sangupingkeunana. Mangga urang ngawitan dongengna aki. Cek Mang Haris sabari darak-dak nyaritakeun kajadian nu tumiba ka sapangeus lembur Cikarancang. Malah sakur anu katimang aneh kabeh dicaritakeun. Mimiti nyaritakeun perkara Basuri terus perkara pamajikan Basuri. Kabeh nu kaalaman ku Mang Haris dicaritakeun kabeh. Imet taya nu kaliwat nepi ka bubuk leutikna ceuk paribasana. Sanggeus beres terus mungkas carita kieu. Tah kitu janten marga lantaran teh ki. Pangna abdi kumawantu nepangan ka salira aki teh. Dupi nu dimaksad bade nyungunkeun senjata pitulung kanggo ngajait urang lembur Cikarancang tina gangguan siluman kitu tah. Margi ari aki mah kasebatna ge parantos aya yuswa. Legok tapak genteng kadek cek paripaosna seueur pangalaman dina bidang kieu teh. Nya kitu teh we mugi aki luntur manah kersanulungan ka simkuring sareng sapeunggeus lembur Cikarancang anu nuju didoda kenging musibat anu kacida pisan ageungna. Cek Mang Haris panjang lebar nyaritana ti dituna mah menta tulung ka Aki Somad. Bari neuteub ka Aki Somad kalayan pinuh ku pangharepan. Aki Somad barang ngadenge lalakon anu dipedar ku Mang Haris, ngahuleng jiga nu keur nunutan. Para mitra, sajongjongan mah si Sarim jeung Mang Haris teu ngaromong.
Duanana marolohok bangong bari nyaksian Aki Somad nuker ngahulang jiga nu mikir. Cek saliwat madi imah Aki Somad teh teu aya jelemaan lantaran kacida jemplingna. Dina kaayaan kitu golomrang di dapur aya nu brang breng brong maniganeng. Kudubug nuker ngaharulang ting rarenyag bakat kureuwas. Malah Aki Somad ampir ti jongklok da puguh pang ulangna ngahulang teh. Korejat Aki Somad cengkat. Terus ngareret ka dapur. Ana breh katempo ku Aki Somad. Di dapur aya nini anteh keur nyerenge, seuri ngajingjing gayung, gantawang Aki Somad ngamuk. Weh, kunaon ari maneh nini peot sia, teu puguh. Ngadon nakolan seng kawas nu teu hideng maneh mah. Dasar nini kolot ku maneh. Sagala rupa teh sok hayang meunang sorangan we. Kami keur ngeunah-ngeunah nunutan hayo digebah. Keur ngobrol jeung semah hayo digandengan. Cek Aki Somad molotot ka pamajikanana nu harita aya di dapur. Heueuh kunaon atunya Aki maneh teh? Semah ngadon disuguhan ku ngahulang gajak obrol semah teh karunya. Pepeuriheun teu disuguhan ku cai-cai enteh mah. Ku cai kopi mah kitu. Diajak ngobrol atuh me geunaheun semah teh. Dasar nini tegableg ka era. Kami mau ngahulang sore keur mikiran dulu. Geus sia montong ngaganggu ka kami. Anggur suguhan semah teh kalinya. Cek Aki Somad bari gagaro sanajan teu ateul. Sigana jengkel kudu jadi pamajikanana. Nya heueuh ieu gerek nyuguhan semah kami teh. Matak brong-brang teh lain ngahajana kolan seeng tapi keur nyiuk cai. Lantaran cai dina teko geus kosong. Jawab nini anteh neruskeun deui pagaweanana. Ari Aki Somad geus kagebah mah pok nyarita. Jang Sarim oge katut Jang Haris lamun lalakon kitu mah berat atuh ujang. Lantaran teu aya ubareunana panyakit nu kitu mah hiji-hijina jalan iwa ti kudu ngadatangan nagara siluman. Lamun geus bisa tepi ka nagara siluman ku urang kudu ditanyakeun pi ubareunana ka raja siluman nu nitahna. Cing akirek nanya ka ujang duaan sanggup kira-kira ngadatangan ka nagara siluman. Ki bujeng-bujeng ngadatangan nagara siluman abdi teh memayunan siluman sahulu ge ampir teu kiat ki. Padahal dirembug ku tiluan harita teh. Atuh komo upami kedah datang ka nagarana sajabi ti kitu teh teu terang di jalanna eta mah nyangakeun we ka salira Aki bade beureum bade hideung ti langkung Aki. Sanes kitu Mang Haris. Cek si Sarim bari ngareret ka Mang Haris. Atuh leres kitu Jang Sarim. Ki sanaos pamadegan Aki oge. Pamadegan abdi sami sareng Jang Sarim. Janten perkawis ieu mah mangga nyangakeun kumaha salira Aki sakantenaan. Margi rumaos abdi teh sepi ku harti tuna ku pangabisa. Mawi tebih-tebih dijugjug angang diteang ka salira Aki teh nya ku jalaran teu aya katiasa abdi teh ki. Cek Mang Haris namahan keterangan si Sarim. Ngadenge kitu pok Aki Somad nyarita. Oh, kaharti ku Aki ge ujang. Ku Aki urang ikhtiaran susuganan Gusti Allah Subhanahu wa taala ngawidian. Ari sabab sanajan init ka mana bae oge, urang ulah petot-petot mumuntang kanu Maha Kawasa anu nyiptakeun urang sakumna. Da moal mati-mati urang diciptakeun gumelar ka alam dunya, lamun urang teu dibantu ari urang menta bantuan mah. Kajaba lamun urang tara menta bantuan, urang tara manyatkeun doa ka mantena nu nyiptakeun urang sakabehna. Urang tara ibadah ku jalan ngalakonan salat nu lima waktu jeung deui ugeran-ugeran agama sejena. Geus tinang tu. Moal mantena ge moal ngabantu ka urang, tapi lamun urang salilana teu petot-petotnya ibadah ka mantena, insyaallah ujang moal aya jalan anu poek, moal aya jalan anu buntu, kabeh jalan negla, lenglang, tetela, bengras, atra, setra titinggalian urang kabeh. Da ieu nu matak conto atawa kunci nama Jang Haris katut Jang Sarim. Ceuk Aki oge eta mah ngan saukur jadi cukang lantaran wungkul. Lamun Aki rek ngubaran teh sarua jeung cukang lantaran ari soal hasil jeung henteu nama
Kuma keyakinan urang ujang, keyakinan urang ka Allah Subhanahu wa taala nu nyiptakeun urang sakumna. Urang kudu yakin satungkeb ning langit satarak ning jagat angin mantena nu nyiptakeun. Geus tinangtu aya sagala rupa ubar ge, geus siap sadia kantun urang menta wungkul kitu. Tah, lantaran dina ieu perkara teu leupas tina kakawasaan Allah. Kulantaran kitu samemeh aki nerangkeun carana init ka nagara siluman. Aki rek amanat heula ka ujang duaan, sangkan teu salahnya menta. Omat ujang duaan teh ulah ngagantungkeun nasib ka aki, ulah boga keyakinan yen aki bisa ngelehkeun siluman. Tapi ujang kudu boga keyakinan yen nu bakal nulungan ka ujang duaan teh nyatana Gusti Allah nu Maha Kawasa, Allah Subhanahu wa taala. Allah nu Maha Agung, Allah nu Maha Jembar dina sagala widang ujang. Ngan minangka cukang lantarannya aki. Jadi keyakinan urang teh kudu sarua nyata panteng kapercayaan ka Gusti Allah. Sakitu amanat ti aki mah ujang. Kumaha Jang Haris, katut Jang Sarim, kira-kirana caritaan aki nu panjang lebar teh bisa kaharti? Cek aki Somad bari mencerong kanu duaan jiga nu hayang nemus dada-dadana Mang Haris, katut si Sarim nu keur nempo pikeun nempo eusi hatena. Nyaeta harita bener-bener aki Somad teh hayang nerobos narawang kana eusi-eusi hatena eta dua jelema anu keur menta tulung ka manehanana. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Kulantaran dua jelema teh nyatana Mang Haris katut si Sarim. Nganting haruleng bae ditanya ku aki Somad, atuh aki Somad harita teh negeskeun sakali deui bari nanya kieu. Kumaha? Jang Haris, oge Jang Sarim kira-kirana kaharti caritaan aki teh? Kakartos pisan ki, ceuk Mang Haris. Sareng insyaallah abdi bakal ngiringan kana sagarupi kapalai aki. Sarta abdi gaduh keyakinan ki yen anu bakal nurunkeun pitulung ka abdi sareng sadayana urang lemur Cikarancang teh teu aya sanes kajabi ti Gusti Allah. Da ieu mah sumangga geura terangkeun ka jisim abdi kedah kumaha carana supados tiala salebet ka nagara siluman abdi teh ki. Ceuk Mang Haris bangun teu sabar kulantaran tetep manehna hayang ngubaran nu jadi anakna sangkan balik sacara bihara-bihari hartina mah teu keuna ku sasarad atawa panyakit teh. Iya geura Jang Haris. Kulantaran pagawean ieu teh lain pagawean enteng-enteng, jeung paribasana lain pagawean memeh sasara. Jadi kapaksa pikeun ngalaksanakeun tugas ieu ku aki sorangan paling-paling bisa dibaturan ku saurang. Tah, eta marek sawe nu ngilu ka aki, tapi syaratna kudu nurut kana sagala rupa parentah ti aki. Lantaran lamun teu nurut tangtu matak cilaka. Jadi pikeun ngalaksanakeun ieu pagawean aki rek turun tangan sorangan. Ngan lamun rek aya nu ngilu saha kira-kirana? Lantaran ari duaan mah nu ngiluna moal bisa ujang kudu sorangan ieu teh. Cek aki Somad nerangkeun rencanana. Aki, kanggo ngarencangan aki mah can aku pun Sarim. Nanging bila aya pada malanu sanes mangga ku abdi bade dilaksanakeun. Kalayan pinuh ku tanggung jawab, tak kitu numutkeun emutan abdi maki. Cek Mang Haris mereka putusan ka aki Somad. Maksudna sangkan aki Somad bisa gancang-gancang ngalaksanakeun tarekahna pikeun nulungan urang Cikarancang anu keur aya meunang musibat. Oh syukur atuh ujang. Hayu Jang Sarim urang babarengan we jeung si aki ka nagara siluman. Tapi kulantaran jauh jalana kapaksa, kudu bawahanan heula. Aki perlu nyaho heula kana kaayaan di lemur Cikarancang. Ngan samemeh ari ni cok ngarinu heula ujang. Aki rek disalin heula ku baju nu rada pantes saeutik ulah kieu ngewa katinggalina. Cik aki Somad bari jung nangtung terus asup ka kamarna. Teu lila geus kaluar deui meuni sagednaker. Baju make kampret bodas meuni bersih. Calana pangsi hideun meuni meles kalayan make ikat barang bang semplak. Adi ningali meunang dangdan mah lumayan gagah aki Somad. Sanggeus sadarea tarap ti mah beral arinit ngajugjug heula lemur Cikarancang. Aki Somad leumpangna ti heula terus dituturkeun ku si Sarim jeung Mang Haris.
saja jalan tiluanana galecok ngobrol kalayan segala rupa nu kajadian di lemur Cikarancang dicaritakeun. Sanggeus laleumpang kira-kira 1,5 jam lilana. Sajam setengah meureun geus tarpi kanu dijugjug barang datang ka sisi lemur pok si Sarim nyarita ka Mang Haris. Mang Haris, peryogi nu hubangan heula palebe atawa moal ieu? Pami peryogi urang ayeuna we atuh memeh kanu sajen teh. Ceuk si Sarim bari reg leumpangna eureun heula. Reg sarere areureun malah pok Mang Haris ngajawab pertanyaan si Sarim. Bener jang Sarim urang duaan kudu nepungan heula palebe. Lantaran pagawean urang teh lain keur pribadi wungkul. Tapi aya sangkut pautna jeung kepentingan balarea. Jadi urang kacida perluna nepikeun ieu pasualan ka palebe. Jawab Mang Haris sebari ngarewet ka si Sarim. Ya mang atuh sae Mang Haris. Aki supados langkung tarapti sateu acana mios ka nagara siluman, urang nepungan heula palebe sakantenan ningali nu teu damang teh kumaha aki kersa? Nya atuh tang tuh daek majang Sarim. Lantaran memang bener lamun aya hiji pasualan kieu teh kudu asapnya badami. Sangkan sararea bisa ngarojong jeung mere pamandangan nu leuwih loba. Hayu jang Sarim urang ka palebe heula ka mana jalanna jang? Waktos na see para mitra.